Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalawanan al-hayatna, al-mautu maut hartina, sifatanu mustahilna, wajib ditekad kenana, ari dalil cek akalna, lamun Gusti Allah maotna, tangtu moal kawasana, rejeng moal ngersakena, oge moal uningana, kapan eta mustahilna, atuh wajibna ayana, sifat hayat di Allahna, ari dalil cek naklina, dina surat Baqarahna ayat 25 na, huwal hayul qayyumuna. Sifat hayat hartosna hayate naon? Hirup atanapi jumeneng Gusti Allah. Wajib akli, wajib cek akal bahwa Allah kasifatan ku sifat hayat. Nu hartosna Allah hirup atanapi jumeneng. Lalawanan sifat hayat nyaeta al maut, sifat maut. Hartosna naon? Maut. Hukumna mustahil cek akal. Mustahil cek akal Allah maut. Teu kaharti ku akal lamun Allah maut. Kaharti ku akal lamun Allah hayat atanapi hirup. Tah dalilna setiap sifat wajib di Allah kedah terang karena dalilna terutami dalil akli, dalil cek akal. Nya eta dalil akli sifat hayat mah kieu. Lamun Allah maut, nah, lamun ngadalilan pasti ngalamunkeun heula sifat nu mustahil, sifat nu lalawananana. Mun hayat hirup maka ngalamunkeun maut. Lamun Allah maut maka Allah teh moal kawasa alias moal kasifatan ku sifat kudrat. Terus Allah teh moal kersa alias moal kasifatan ku sifat iradat. Terus Allah teh moal uninga alias moal kasifatan ku sifat ilmu. Sedengkeun eta teh mustahil. Sok kumaha? Lamun Allah maot tangtu Allah moal kawasa, moal kersa, moal uninga, sedengkeun eta teh mustahil. Kan sifat kawasa alias kudrat entos dijelaskeun make dalil akli bahwa Allah teh wajib kudrat alias kawasa. Kemudian sifat iradat kersa Allah atos dijelaskeun make dalil akli bahwa Allah teh wajib sifat kesifatan ku sifat iradat kersa. Tuluy sifat ilmu tos dijelaskeun bahwa Allah teh uninga make dalil akli bahwa Allah teh wajib kasifatan ku sifat ilmu alias Allah teh maha uninga. Nah, matak naon namina teh aya hubunganana antara sifat kudrat, iradat, ilmu sareng sifat hayat. Da tong wakaka Allah ka makhluk we aya nama kajalmi we. Cike anu jalmi anu maot teu aya nyawaan maot nya. Mun jelema mah tong wakaka Allah ieu mah. Jelema anu maot kawasa moal. Tuluy jalma anu maot boga kersan teu, boga pamaksudan, boga kehendak henteu. Tuluy jalma anu maot boga kanyaho henteu. Ditanya moal apaleun, dibere pendapat moal mere pendapat, teu boga kakakuasaan da maot teh. Tah kitu logikana di makhluk oge. Hartos teh al.